silakan geus baca hidup kusinya kita kongsi di ayun puntang kusamping hidup kongsi di ayun abdi dina poe anu 7 poe ibu sareng peramah hidup diatur jeung postu dijaga tidak ada masakan hidup walau ieu maka ade geus masih surti hidup teh pisareun kasih menjadi hidup kawelas menjadi bapa maka geuleuh adiguna nyatut sampingnya sanksi jangan ngapar kudu lapar makan laratan pangguat jeung pangjaga hidup demi terlahir kebudayaan pisan nulis di pajanan hidup aya apa hidup nyandak palita siloka gelis yang apa hidup punya angan hidup dina papagan agama mewah dari gama di sagedeun hidup aya mama hidup ujung aya hidup ulah rasakeun mama negosi ayo urang sasarangan sareng simkuring mama ya abdi putra salira abdi nu hina pampanan mamah di badangan turun sacan masyarakat sukan salira ya tawis abdi nampi kana kanya asar kadebeh salira ka diri abdi mama hapunten abdi boh ini salaminya sering ngajahetkeun manah mama ngarepot mamah jeung wetan abdi gudrak geus waktu mamah ngajeng asal jadi anak salamet kitu geus jumeun nah teh mamah waktu eta rasa geus ayeuna hidup nasaware bumila kanu janten kemudian ada diri hidup berap doa mamah garangan hidup doaan dan mamah titip ka hidup geulis jadikeun agama tetapakan jadi gama panangeunya berap anu gelis nu namina sepuh najan teu dipenta batolawak urang geus mukati amal geus najan teh teu ucapkeun ku jantan mama hidup geus teu lain aduh kan kana jantan putrana geula gamruk mama hidup geula rangkul mama hidup geus alhamdulillah wa syukurillah baca hidup geus alhamdulillah kana jantan mama hidup alhamdulillah wa syukurillah geus pantas geus negrosi berada secara cari kapan apa hidup geus sami geus sagajana hidup diurutkan dihapunten kebijakan apa hidup berencana lantas siapa yang apa anu teras ngalengkah milalian rezeki kanggo nyakolakeun hidup geus kusampean ieu hidup gaduh titeh sampean iya mengalekah nilai rezeki tanggal sekolah hidup geus apa hidup salam alaika ya habib salam alaika ada luhuran bocor genana ada luhuran yang paling luhuran bocor genana bisa lagu sini kemana
balikan ngaibakan kumamana apa bisa gedengin rasi yang paling kedua paling kedua kurang apa dikenal apa kita sudah diibakan ya tulis cambangan kompetisi apa kompetisi mama caket kita ini ya barang kecil mangga ya kalau abadi sengaja diibakan barang tas alhamdulillah mangga cari gelis tamperakeun pananganna sapertos baca doa ka luhuran cai anu murah kudu panangan hidup diusapkeun kana pamirteu gelisnya nah enggak mama nyanak caina iya kudu masakana dibakan dipunculkeun dicicip bismillahirrahmanirrahim Wantok. Mama atas lagi kilas apa? Salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Bapak Amang tapi nganggo salah caina. Oh, musim hujan tapi baik. Aya gini caina teh. Urang ngatos sambil ngarantosan yang rasa tirisin bagedana. Yang rasa tiris teh beres. Untuk bukan tiris oge wayahna tahan da papayuna moal tujuan dieu nya. Mung dinten ayeuna ukur. Edi mah kadituna moal. Urang ngatos salah caina. Namanya cai pinuh dari kaitan jadang bahe biasanya anak saya MRW bias di isoge lah ya tulisnya bias ya bias di isoge apa Bapak Amam nama pada siapa gitunya atau saya panggil saya Bapak Adul oge aya Maone aya Mama aya Aki Wahyu aya Bapak Olot Ibu Olot aja dilamikeun geus. Iya, alhamdulillah. Saketik wae lah. Ya, mangga caina lapetkeun deui. Kekedahkeun penting dan anakna geus saketik. Nah. Bapak Amang mangga. Iya, Bapak Amang. Iya mah ada geus. Tapi hadit alhamdulillah. Pantas dalam dinasihati Sapatasna Bapak Amang Adung siap Abah Adung ayah atas ayah alhamdulillah salim mangga salim nah gitu Bah Adung mangga Neng Rosi kerpejuh magelis dibahkan saya nu disarengan ku ngaoskeun salawat langkung sahayaannya alhamdulillah bagja nu baris ngingikeun Neng Rosi gelis kerpejuh gelis ka mana-manana teu oleh gumujeng wae sae ka pada jalmi alhamdulillah sabantasna Bah Adung aya Maoneng aya cakatan Maoneng iya sange aya Maoneng aya Nih Momoh siap-siap kadang-kadang dik ketik-ketiknya dekorasi najan tetiris tapi bagus cuaca dinginnya ya alhamdulillah segera mengibadah di Magelis Maoneng siap-siap
Aki Wahyu ayah, alhamdulillah. Akina wanitanya, alhamdulillah. Oh Olot, Ibu Olot siap-siap. Geningan, iya. Aduh, asa bagja. Gaduhan gitu, Olot geningan. Alhamdulillah. Kasabuhan atau nahan dipercatan keluarga wanitanya. Alhamdulillah. Dan ke kaping 30 mah kada jantan nya. Amin. Maka Aki Wahyu heula. Ke terakhir dua sejoli. Kacobuhan sejoli ya terakhir. Dua sekali ya. Aduknya akan disiapkan ya, aduknya wala Muhammad marhaban sallallahu nya kerja hidup siapa ibadah sahabat Mama Hiyani Ibu Alat alhamdulillah. Sama atasna Ibu Allah ke perwakilan di Ibu Bangsa Sadaya apa kita sahano bade perwakilan ada saha Bu Ustazahnya ya Bu Ustazah ya apa kan wade ngalakunya pada siang jalan dinya ada jeblok kabutan ya kumargi cuaca Sallallahu ala Muhammad marhaban Sallallahu alaihi wasallam marhaban Sapartosna Ibu Ustazah bagitan Manawi aya kene Manawi atas wae atas aya hiji deui salah sana diadukan sami kena pas kedah nama salapan Manawi direncanganana apa calon pengantin Manawi saha nah terus nikah cacat oh cacat mah iya bangga kada jeneng ngawaskeun salawat mah biasa diteruskeun bangga ya Nabi sudah hanya saja ini kepada sedangin salapan ayah saudara ayah mangga laras awas susah kemarin kan tinggal neng rosi nage teh acan tiriseun kalau bilang neng rosi mah gubujeun wae nya ya siga nu bingah dalam kada bingah terusnya aya kene sabaraha deui hiji deui mangga beda nulis neng rosi boyana sakali deui nya oh iya deui alhamdulillah nuntut we kumargi bade iraha deui bagannya ya saha Manawi urang sauran nena aja deui nena alhamdulillah nenek hidup jarang pisan geus sarehat pisan alhamdulillah tuh aya kene Manawi tolong kurang beroa anu teras Ibu Ai mangga nena kene ya Manawi atuh urang kusadayana we ibadah
kan ya. Atas bagi tadi hidupnya, kalau atas ketinggalan rada ngadareng deh kayak namanya. Iya, alhamdulillah. Jadi di sini hanya 11 jam ini. Dan sarang mama teh 13. Alhamdulillah. Saya ya. Maka diadukan deula. Apa kapan dia apa? Iya, di usah pula pamenteuna mama kumargi pangarsan dia aya pangarsan mulus saja. Dua hidupnya kapasan sadayana. Neng Rosi urang tinggalikeun abdasna leres teu. Tuh. Bapak apa dan aku cai nama ikuti kucuran wae anak gitu. Canak ku bapak. Ya. Mangga payun. Iya. Mobil lepas juga di wagalnya. Yang di wagal. Untuk aja ahli-ahli. Kumargi upami abda curang nyalira mah kadang-kadang semuanya nu lepat ke aya nu kan upami ngawasuh pamanten teh dugi ka CF dugi ka tutup kali banginnya. Kadang kawis urang rumah panangan teh di dieu tahanan pedana ti ieu kapal dieu ya pina jari-jari dugi ka sikut. Sikuring bercanten dan Neng Rosima saya kan ibadah Ibu Ramani oke saya bangetan ilmu turutan ya putra lah gitu ya. Najan pangitan dan iya mah selibat kesanesna pangitan baru saja dan dianggap laras pangitan mencoba kedaharannya di haraskeun di lab deui pamentenan mah ya. Disebutkan ya era desa disebutkan karena sebagai naros kesatuan naros orang diabadikan lah ya saat asna ibad diabadikan coba kan bibisi apa bibisi mama caketin ka bibi hidup iya caketan apa ninggalin akan nah caketin atas kenging ya karena sebagai naros kapana apa kawitan dinten enjing mah diapot gagadong kudu janten sarokin apa nyaah keneh ka putra dia dengan ayeuna dicana kalebetna bade digadong bade dipangkon kurang cacarekan apanya raga cobian iya siap tanda kalebat tepuk tangan sadayana alhamdulillah sareng ieu siapa percanten